paling ge ukuran teh 2 kadituna 4. Ayo di mana? Ini parah nih. Tah nu alus mah ieu teh bisi disarandean kudu dibuktian deui. Burik, adio. Aduh, naon atuh ieu doyok keur leuleus teh. Ieu pasek nitah ieu ieu. Kamu beneran ya maneh? Naon, Bang? Pang nyokotkeun raga jirik. Aing beneran bener. Aing leuleus, Bang. Atuh birek kadinya. Kamu jeburuhan mah gue. Heeh, ka diburuhan kok aing jig gua ka. Sabaraha? Anjing gua tuh heula. Aing nya. Sia ka bener tik burik. Yo. Ah, Sia sing mikir kunyuk nih tasoten neangan ragaji aing mah cek aing teh nyokot ragaji nah atuh lu kieu mah imah sugu. kapan eueuh deui kan ieu hiji-hijina ya. Tanyakeun ka si Isal di imah. Nasi isangna di mana teh kadeuleuh ku aing ah. Di imah aya ragaji tah jeung neutek ieu tah ieu wang kaian ka dieu ame nyarande teh siang ke nyarande di dieu teh ieu. Aing keur mah leuleus atuh ieu kumaha? Heuh tunda deui na jeung naon sia teh kikiraan motong kai kulubetan kitu kehet. Aduh, aing Sia mah di teh spesial pisan ibadah kehet. ibadah mah meureunnan salat aing ogenan lain kalah ka nyokot gaji. Sia bisa-bisa we sia burik kehet. Ah, mana gaji? Masih mana nanya ke ragaji ka aing teh nyaho kehet. Aing coba pemana ya, Sa? Beta ducer kasih saya 10.000 jeung meuli ieu rujak. Coba pemana? 10.000. Heeh. Apa aya ka rujak? Heeh, di pertolongan tadi ditakdir. Manita ka mana atuh teu ka aing nya. Kan kabaran aing tadi keur di itu meureunna nitah. Iya tuh. Heeh, Sa. Oh. Kalau mau paing kita kasih buri. Aing mah ka urang we. Pak. Lah kumaha meuli es campur teh kalah nita si burik. Emang meuli 2 pan urang hayang. Asahan nita meuli campur aing kasih burik mas nita sote nyokot ragaji aing ka ragaji ieu nya. Pan dieu si burik minta duit cenah di kita ku bapak. Nah saha nu nita meuli es campur. Aing mah nita sote nyokot ragaji kasih burik sote. Cih, teu apal da minta duit 10.000. Ah, nasi goblok teh nyambung kos no edan ku aing ditanya nyokot ragaji kelakat meuli es campur. Cih, kumaha? Ah, si kunyuk si burik awas ya burik kunyuk. Aduh, anjir aing ah. Ieu wadoyo kumaha di? Nitah mau gaji kamari. Aing kalah ka. Ieu kamari kalah ka ulin. Lah, aing pura-purana kamari mah kasarean kitu. Ieu we aing nabikeun lah. Aduh, jaba aya di waterena. Ah, aing mah perlu dicarekan itu ku waterena. Lah haula we aing lah. Sugar teh dicarekan. Wah! Nah siapa kumaha ket kamari ku aing ditanya nyokot ragaji kelah minta duit kasih Faisal babal. Hampura wa. Kasarean kamari teh. Kasarean kumaha ket naon maksudna sia kelah katitah meuli es campur cenah minta duit kasih Faisal. Pan eta mah waburuna geus janji pan wadoyok cenah keburuhan urang. Sok teh heula buruna ku urang. Wah, atuh lain ngomong kehet ka dieu pan aing teh ditanya nyokot ragaji sia teh kamari teh. Oh ya tuh tah ragajina. Anjing naon bae ragaji coba ragaji beuh sia mah deuleu itu na geus anggeus tadi ku aing tuh deuleu. Cih, cenah kamari butuh ragaji. Oh, bulukak blekok kitu sia mah ku si somat tuh dah. Aing nita sote kamari kunyuk. Oh, hampura kamari kasarean aingna tuh dah. Kasarean kumaha kehet ditanya nyokot ragaji ka hareup si Faisal kasarean. Udah di tangan ogenan si Faisal lagi. Lah, sia mah teu neangan ragaji kehet. Neangan ngajak si Faisal ge eueuh cenah. Oh, lain tayangan ku sia atuh kalah minta duit meuli es campur sia mah bohong mah. Oh, geus atuh hampura. Ya geus ya ragajina ya jadi ulah teh kudu ngaburuhan ka aing. Aing ge tanggung jawab ieu ya dibawa deui ragajina ya. Tam ning keneh ragaji kan kana beung sia tak kunyuk. Butuh ragaji kamari kalah nyokot ayeuna sia sungan edan. Bejakeun aing kaesan kamari mah. Aing geus ieu kumaha tuh ragaji? Hadiah kan sia ku aing hulu sia tong ragaji kunyuk. Ampun wa. Aduh cing istighfar wa. Aduh. Bapak sia kunyuk kita nyokot Ane teh ragaji. gersaum hayang batal puasana. Sia kunyuk mancing-mancing we emosi aing sia. Kunyuk. Anjir
gagah oge ieu anggeus jadi mah euy. Tinggal ngecat duh aing Tinggal gope. dicet ieu warnana warna anu ning anu kawasilak teh ning alus Terus meuli cet namanya. Bulan anjing. Goblok. Sangat spektakuler sekali ini Wak panggungnya. Ya mah geus bahan aya ngecak aing mah poe di dia ieu mah. Anda bisa manggung tiap hari loh. Iya dong, aing bisa jadi artis panggung ieu di dia aing mah. Siapa lagi ini yang nelpon? Sebentar dulu lah aing keur konten ieu. Wah, ieu na moal di kanopian kitu harapna. Erek namanya sukan ku aing kanopian geus boga duit mah. Atuh ayeuna wae atuh. Atuh patungan ka aing bohong ieu mere nginjem ka aing. Gampang eta mah. Ketimbang nur teh saware. Ya, aing paling sebagai anggota abret aing pasti nyumbang lah. Sepertina Ya, ya atulah. harga kanopi sepertina beak sepertina 5 jutanya. Di mana aing nu murahnya? Di mana nu murah? Aduh, gampang. Wing boga balad pisan wa kanopi nu murah mah. Di mana? Di CP Mugia, Mugia kanopi membran. Bisa daekeun ka dieu? Tong boro-boro di dia wae eta mah seluruh Indonesia ge bisa wae eta mah. Biasa aja dong, ah. Aing terlalu bersemangat sekali loh. Goblok apa gitu sia aing keur laleuleus kieu. Aslina wa bener. Bener aja kok. Asup lamun ngarenahan ya lamun ieu di kanopian mah ieu nya di dieu tali musik. Tah, ieu pakai live musik jadi kanopian. Jadi kita lamun misalkan aya acara-acara naon teh kan bisa kursi-kursi teh dihareup tah teu kudu masang tenda. Ieu lamun di kanopian mah teh. Edan eta. Wah, ieu mah geus pokona artisna pokona mau ulah nyawa sasadi wa. Aing we moal pake nyanyi dae. Sok lah aing lah sok tiap sina jotes. Sok bro. Dia lah sok. Aing lah. Pertemuan yang Jangan pertemuan Lagu dong. apa itu? Mati. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, Kurang bijak. bagai malam tiada berlalu. Yang benar dong. Suara aku lagi gak enak loh. Kenapa? Aku tuh lagi cedera ini tuh. Tapi asli Wak, iya enak sekali nih Wak. Ini kudu diusahakan pokoknya makan kanopi Wak. Erek ku aing pasang kanopi lah itu. Pasang kanopi lah biar enak. Jadi sok telepon kanopina. Gampang, di TikToknya juga bisa ini Wak. Iya. Tinggal di DM Sok. pokoknya mah. DM, Di heula DM. CP Mugia, kanopi membran. Kan di DM. Tunggu tinggal tanya-tanya heula ku ah, Sok. tanya-tanya heula. Kuat doyok, pengen ketinggal ya tuh di lampu Sok na. telepon ka aing ngomongna. Telepon. Cing, wong telepon dulu ya. Apa Haji itu apa Haji Trisnana sok telepon. Ayo kan nomornya? Halo. Kadieu teh aing ngomongna sia malah cari urang aing goblok teh kadieu teh. Iya wadoyok, bos. Nuhun bade nyarios cenah. Assalamualaikum. Sengek. Dah kena cengit. Salah. Nah, siap ngaku tuh. Kanopi dan saya. Salah. Ada itu omongan saya. Bos kanopi nah eta mah tadi mah bos cengit. Kan uyen yuk. Salah. Ayo. Bos kanopi tadi mah salah bos cengit. Assalamualaikum. Nabi mah teh kudu sametan. Lah, sia manu nabi goblok Aduh, tah. itu jangan sampetan di wayar tuh itu. Nah mana itu nomornya? Boga hante. Aja. Oh iya kasimpan tah, can kasimpan. Ayan. Tah. Bener. Bener ya Mas. Assalamualaikum bos. Mohon abi Kang Royok dikawali mohon. Mohon pada pasang kanopi ieu pan uih ngadamel base camp. Mohon paling ge ukuran teh 2 kadituna 4.